Yang dilanya si Epannya? Gila. Anjing. Muni we ngomong jam 7 anjing ayeuna geus hampir jam 8 can aya. Lah bari ngadaguan ayeuna mah waktu tarucingan jeung aing. Ayu. Mana boganya? Boga. Sok maneh heula tarucingan boga naon maneh tarucingan. Kumaha carana gajah bisa asup kena kulkas? Gajah kana kulkas kan badag monyet gajahna anjing. Kulkasna ge leutik. Heeh, carana kumaha? Carana? Ku logika we atuh da kulkas mah gede monyet mah asup atuh. Carana sok. Carananya gajah asupkeun kana kulkas. Segede kumaha gajahna nya. Teh, kulkasna gede kumaha kulkasna? Oh no. Biasa we aya di imah-imah. Teh apalah taluk anjing mah. Ye, bukakeun kulkasna, pudulkeun nu jeroanana jero kulkasna barang-barangna. Terus asupkeun gajahna. Da kapan teh asup? Teh eta mah carana hungkul. Ek teh asup ek teh mah teuing mangke. Oh, bener anjing sih ya bener oge mana anjing. Bener. Topik maneheun ayeuna. Aing ngasupkeun kuda kana kulkas kumaha carana? Teuing euy. Makanya ngasupkeun kuda kana kulkas kumaha carana? Mun cara bieu we urang. Mane mah nurutan. Nah, nurutan lain anjing. Mun cara bieu we urang mah. Kopi. Ye, kopi heula ye. Lain. Naon sok? Teuing taluk ka sok. Ye, carana mah nya. Bukakeun pantok kulkasna. Kaluarkeun gajahna. Asupkeun kudana. Terus tutupkeun. Oh, benar tapi mana? Bener ya. Sekarang ke. Aya leuwih nu hade aing mah. Naon? Eta kuda jeung gajah balapkeun ka Manon Jaya heula mana cek maneh? Heula kuda atuh. Lain teh anjing. Naon atuh? Kuda jeung gajah ieu mah dibalapkeun. Heeh. Heula mana? Heula kuda. Cek maneh heula mana? Gajah tuh monyet. Manya gajah kuda tuh. Iya. Kepan kuda mah masih keneh na jero kulkas. Gajah mah kan keluar. Di panggeulana atuh. Anjing sok anger anjing. Lah keneh gajah anjing da kuda mana kulkas keneh. Tapi bener maneh. Ayeuna Kaunan Jaya maneh. Mun manggih teh kuda maneh ek naon aya? Ek diantep atuh. Dah anjing diantep teh mun batur. Loba batur mah anjing, batur mah dicokot sia anjing. Yang naon dicokot? Atuh sugan maneh mah anjing. Anjing eki cokot era anjing loba batur. Anjing kira ku teh kuda dicokot aing mah. Sekali keur kantongannya. Atuh kumaha maneh? Mun eta maneh? Orang antep we. Nah, anjing diantep sia mah. Maneh kumaha mun maneh manggih ayeuna teh kuda ek dikumahakeun. Urang mah mun manggih teh kuda di jalan. Ek dirau. Dibungkusan ku aing mah, di koranan, dikeresekan. Ek jang naon? Ek jang maneh da inget ka maneh aing mah. Inget ka maneh, makating inget aing ka maneh. Ku aing di wadahan tah. Tapi Bener teh? Bener. Parabe nya. Parabe.